Liuk. Santai. Tahan, Mang. Ngopi aja teh doi dah ngopi tuh. Ku jempling teh baru dapenya. Nya, oh kamarahan budak ieu. Rot. Udoy. Ka dieu lah sia. Buru doang dia. Wah, ada si Royce euy. Oh, jeung ngagorowan gitu. Aduh, aing euy. Sampeurkeun lah tuh ah. Ayo buru Sampeurkeun lah. Oke we lah. Caringan mayu ah. Oh, es. Ayo, es. Ka dieu lah sia. Naon ieu teh euy? Sengsara Iya, kieu ah. Udah dia. Ngerokok. Atau nyaho. Udah masuk aing ge. Benar. Tenang naon meureun? Ngan naonan bener. Namun tak kabatur nya. Mabura ieu ah. Santai aja yang tega. Punten. Jadi kieu cek aing oge pan euy, sia teh arek ngawarah budak santri anyar si Rudi teh ulah naon teuing ngagujubarkeun sagala. Nyaho batur Aing mah lain kuna naon. Beusingna si Rudi teh teu betaheun soalna anyar keneh pan. Aing ngartis palbadinya mah. Ngan aing sifat aing sagenya meureun ti baheula. Aing paling teresep ka budak koret. Ka budak anu mereka jahe anu sok bareng lobok mah sorangan. Aing paling teresep. Bener tuh doy? Nah, aing sapanujuan jeung sia Rod. Bener gitu mah. Aing ge sarua paham. Bahkan aing ge teresep. Aya budak koret hirup di santri di kobong ieu. Eta gini siapa leus? Tapi pan cara sia nemen teuing Rod. Ulah leuwihkeun karunya singke balik bebeja ka kolotna. Wah, ti bangsa kitu mah leutik ke Rod. Atuh memang sakit mun. Oh, batur buligiran, poeng isukan buligiran budakna. Pan ke meureun lamun budak eta eureun, aing katanya sama ku Akang. Kunaon itu budak cenah naon geus eureun? Ya itu derita lo ya. Nah, sia teu mikirkeun aing ari kitu mah. Yang kudu teuing eta mah. Urusannya aing mah Rod. Aing ge kitu nama ngarti. Ayeuna aing nanya ke sia. Maksud sia ngeceburkeun si Rudi abe ngarubah watak kumaha? Tah eta anu maksud aing teh. Kan gitu-gitu ge meureunna Rod teh amar ma'ruf nahi munkar Rod. Atunya Kitu teh mah aing ge paham. Pan ari ngajalankeun amar ma'ruf nahi mungkar teh kudu ku jalan anu ma'ruf euy. Jeung nyegah ka mungkar teh ku jalan ku mungkar. Jadi kudu bener ngajalankeunna Secara halus. Jadi kan anu batil mah kudu diserang kudu hak. Bagi aing nu tadi teh eta teh nu hak bagi aing eta teh is. Bro, sia mah geus lah ayeuna mah. Mangkot sia lah. Aing arek ngaji ya. Aing Kemarin tuh itu ah goblok aing teh bangaron carekan ngadi teh ah. Duduna sabatan bisa. Danya. Geus mangkat. Goblok teh terus teh. Yo aing main udut lah. Naon aing kesel kene ka si Jarot. Tajung budak anu kondrong eta tah. Leuheung karasa harideung budakna deui, bos budak angon aing ka karek saumur-umur. Aing digejeborkeun. Marokan teu tiis sakituan nya. Aing ka ditu tah ngaji kolot aing eta aing ka disiksa. Kumaha tuh Darud? Bermentak kitu ge aya sebabna teh mentak digejeborkeun ge. Nya tarimakeun we atuh.
Kudu kumaha deui atuh da. Pokoknya mah aing embung nyaho. Terus ya aing kumaha tah? Pokoknya mah aing sistem hirup aing aya mah kieu nya. Air balas air, api balas api. Istilahna ayeuna api dibalas ku air, embung aing aya embung maka hayang damai ka si Jarot. Aing nyeri hate pokona mah tah komo ka si gondrong ka budak anyar-anyar. Emang si geus lila atuh sing sopan ka aing. Leuheung kasih pengampun eta budak dua. Jari deung. Aing budak angon kana pona ge ngaruap. Jadi si aing rek balas dendam gitu. Asli aing rek balas dendam. Ulah cek aing mah saya daripada disiksa di ku si Jarot ya kanyangan. Disiksa kumaha gitu ya. Banyak si Jarot ngarang ge emang kobongeun gitu-gitu guys. Urang mah anyar di dieu teh. Ulah sok kawaniana. Palahur aing sok teh teh bisa nulungan ku. Mantap. Kamar ge aing cicing wae ge. Kumaha tuh da aing anyar kene di dieu. Cet aing kumaha coba sok. Kayak sia. Tetep aing ke pamadagan aing mah ngarunta ke pamadagan aing. Emang cek aing enggeus aing mah hayang ngabalas si Jarot heula kumaha we carana gitu Lu kumaha sia we lah. Da sabenerna mah ya. Sia teh mantak digarudahan ku budak ge. Sia mah hiji. naon tah Sia mah teu daek bagi jeung batur korek coba pas aing daek lembrak jeung batur. Loba dulur coy jadi mah aing asa dulur kabeh wae nya. Jadi mah anyar kene ge suara kamu. saya teh nembraknya ang sia mah Nya heuda kudu daek kumaha tuh da urang boga 1000 2000 ge kudu daek bagi. lamun cek budak zaman ayeuna mah kieu teh geuning bacot gitu Bodoh aing yang penting mah aing kobong aing loba batur aing loba dulur aing. ya ayeuna mah kieu ang geus ayeuna mah aing rek nuturkeun pamadagan aing heula ayeuna sia geus prinsip sia aing hayang nyaho ka hareupna kumaha we carana lamun teh mah aing si Jarot rek disiksa deui ya aing siap nanggung resikona kumaha we lah ka hareupna mah Masya Allah lah. Mang Santri, curang ngaraji hayu. Yuk, siap. Yuk, yuk. Bang, tadi, Bang, ayo. Bulu tuh setarot. ya bang kita kan Sadayana kamang santri abdi salaku rois nyuhunkeun dihapunten nya sanes abdi salaku pangkoltan ieu tapi ieu mah keamanahan ku pun guru di piwara ngabadalan gitu da akang anu hiji deui mah ngajar di komplek kedua. Jangan jadi sayeun mah sorogan, balagan, talaran teh ka abdi setorna gitu. Hapunten we ti samemehna. Tah jadi kitu nya. Babudu teh. Tah ayeuna aing pesen ka sadayana. Pokona mah aing teresep lamun ngadenge santrina ieu boga kabogo. Komo jeung bobogohan di bawa ulin aing teresep pisan. Setuju aing, yes, setuju. Awas ya barudak, promosi abdi awas kubur. Cicing. Bener. Oh siap. Jadi pokoknya aing teresep ka anu santri bobogohan gitu nya deket-deket jeung awewe. Naon lah istilah naon? Di rumah Quran ditalar, sholawat ngahaleuang, ari bobogohan dilakonan. Eta geura. Pantet teu nyirikeun santri euy. Kajen teuing tiba ngarokok ngopi mah da eta mah teu haram, ari bobogohan mah haram. Wow. Pokona mah aing teresep nempo santri di dieu bobogohan itu namanya. Tiba ngarokok ngopi mah bae aing mah bebas tong kedang santai we. Setuju aing masalah teu bobogohan mah. Lalu masalah maling manggah awas ya dilarang. Tong is masalah maling manggah lu aya usaha pribadi mah. Usaha leuletikan eta teh. Oh, eta mah diturutan nya, diturutan. Penting harus jalan dari si Udoy da geus nyaho ieu. Babna pokona mah nya aing teresep lamun nempo hiji santri jeung santriah awewe berbaur ngagabung uling ditu ka dieu. Pan lalaki jeung awewe lain mahram teh goreng euy ka tempona. Kete-kete jadi ngarusak karena santri kabeh. Najan anu ngalakukeun tibang hiji dua santri. Anu kagoy mah santri kabeh, lain tibang santri mana doang ieu. Goreng ieu lah. Enggeus goreng ieu yes, dirudi eta goreng. Pokoknya mah aing teresep nya intina mah teresep ka hiji santri anu bobogohan.
Terus ini mah taruh bang Mere masih. Sabar. Wah malolor sugan budak teh nya. Ini sepi kieu teh cara biasa na aing balik-balik. Bong hadege sih. Hadege. Aing jongjon sorangan meureun kieu mah. Kuluhum beak aing sorangan ieu mah. Udah teuing mal di harudangan ieu budak ah sia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Si Junet ya. Heuh nya, bangun nama datang. Ayo. Wih, Net, ke mana wae kali Eh, datang? aya wae ieu mah. Gila deh. Ke mana wae? Aya di lembur. Mukim. Boro-boro ngamukim mang. Mau mana tak? Halo do di lembur teh ieu. Oh iya iya. Atuh kudu ieu mah. Menang tipun emak, yang tipun ramah ya teh yo. Ya, Ada iya. orang sana kakobong. Ieu teh asa gua tara rese, Net. Hanjir-hanjir Kita nama. bungkus nama mang. Budak corona teh. Budak corona ulah sak kali buka bulan. Ah, timbul ya puluh ya, si Junet datang ya bro. Laluar, timbul. Duh aing euy. Duit 20 deui coba. Coba aing dikobong di lakene kana 40 poe. Coba ulah balik aing 40 poe, sanutujan 40 poe mah dikobong. Ribu aing. Kieu ari buka bagi wae dikobong teh. Ari nembrak dikobong teh heueuh karena duit teh resee. Ka urangna ribu. Ah, daripada aing kos si Rudi aing pelit si Rudi mah di Garudan Batur. Dengan baik buprak aing dikobong mah. Da pokona mah sanungtung nyawa urang cenah dipecan di pundut ku Gusti mah. Rezeki mah pasti aya wae ah. Puluh ya, si Junet datang ya bro. Salah timbul aing. Kebenaran ya aing teh lapar ya. Dah. Timbul ya. Dak, kulum ya bro ya. Dahar, kulum. Ayo buru dahar. Duh, saya kieu. Junet. Junet tuh datang. Anjing, Junet. Ayo bersih ya, Mana Junet? Ayo Junet. Kisi mana wae sih, Net? Ayo, Pak. Terus sama dahar. Pak aing buat bisa asap di lembur wae, Pak. Kuli, suka ting kuli. Kulit minggu botek. Pat beureum kok aya ka poe nih. Mau cumila itu gimana? Celana sih ah. Hei, dapat. Bener bae timbal ayo. Ayo dan. Tuh ini ngarek ah, geus ah. Lihat cuma daging buya suka kan. Ada bener. Lobok-lobok wae kali ngadahri sia teh. Munah. Ah, aing rek ngajakan si Kojek. Budak eta sih. Ada bisa dihasut ku aing. Ku aing duit udut sabatang ge jigana naekeun ka momen sabungkus. Jaker ngajayan si Jarot. Pokona aing balas dendam. Pokona dendamna leuwih-leuwih ti nyepelet lah. Timbang nyepelet. Si Kojek lah ah. Mau nabrak lah. Aduh, geus aya timbal deui wae. Aduh, aing diajakan ieu mah euy. Pan goblok bener sia mah. Tadi baru dapat geloang we. Kadang ngelot urang teu dipipir lewat Waktu itu kan plastik tuh. Terus aku kemarin ada yang daun enak dengan plastik. Pan sia kitu meureunna. Pan eta teh boloon budeug. Mah tuh aya teh. Rokok nih euy. Meuli atuh rokona. Saya kembali. Masih Net atuh Net. Kedeng-kedeng. Aing karek nu jelema ieu. Tak anyar. Sia kada sih. Naon, Mang? Sia tak kanyareun sia. Anyar Mun Di mana? di itu Cipalik Kulon. Aing ngan ngopi deh. Ieu belikeun aing kopi. Mangga. Karunya baru dacan ngopi. Atuh nyawa sudah jadi kumaha. Oh, atuh. Datang si Imal kusung digebot mah meureun. Kopi teh belikeun aing ah. Jeung rokona meureun nya. Samahin Atuh we. nya ngerokok jadi kumaha. Tambahan kurang mah. Mangga. Bungkus mah meuli lah. Kopi pahit ka depo, kopi pahit. Kopi pahit aing ngopi. Pamit aya kumaha? Kapal aya. Krop untuk kebo. Jangan snack.
kerupuk naonnya. Tuhnya bener cek aing. Pasti aya wae rezeki mah. Pokoknya aing lapar tadi teh dahar geus aing tinggal ngopi. Ah, bener cocok lah. Setenet balik teh kulila ka mana heula ka rasukan teh geus ngamukim di ilmu mah. Batur pawinian itu gararing, kalau nguruskan kudu nyelot cai wah. Nalodon. Mun, Naon disedot cai? sanes. Naon? Belut. Mereka gacak. Atuh. Kebawa ya ka puro ge. Atuh asal geus teh ngomong geus pokona lanjut teh geus duluan ge. Aduh. Biasa sih, Wah. Mah yang murah lah cak ya ge. Apana? Kaget. Ke Mekah buat mujak. Tah, itu atuh. Gila. Mau mujak. Gila ah. Mana rokok naon eta? Dua rokona. Rokok sod penting Iya, eta. Dia kirim teh salah. Oh, Kesalahan eta. Mana gelas? Eta dengan gelas. Ah, Mang. Jamil dengan gelas. Mahi marenya. Leuwih ti mahi pokona mah. Tenang. Iya. Oh, Wes tokona wes. garing nih teh. Terus gosok gitu gitu. Tahan aing tahan. Ah bener eta. Timpah wae, Rot. Timpah. Ari si Rudi kamaran, kamana Mang? Ini tidak bisa hoy main nama ada semenjak dahar teh kabagian. Ini lemah lebih teman teh. Lain perasaan mana nasa ku apesnya? Heeh, puguh. Pundung Aku teu meunang, aya ngopi teu. Teu ngariung. Bapak kitu ada jelema koret mah. Geus da apal wae sama ulah mah kos kitu. Memang ah. Tapi bener sih. Mewah. Kopi pahit kopi pahit. Sering-sering balik ya Mas ya, Net. Biar datang ngopi deui. Heuh pahit. Paceklek, Wah. Dua. Iya, Bang, geus utama eta. Lawang itu tukang Putut. Bentar. Kan ka kobong heula ya. Mana sih ya? Ka kobong. Tadi. Ada geus buka utut mah da. Pas Banyu teh hiji. Kedeng. Hari teh asa tumben-tumbenan mau ambil teh asa ku badag gitu merakan. Naon ieu teh? Duh, di lembur teh loba pagawean, Wah. Suka teh bahkeun ka kesel gitu aya keselan naon gitu di lembur. Kunaon? Di lembur teh usum halodo dek teh jadi titangga lancai ku tatangga teh. Jadi kuli heula sementara mah. Kuli heula. Sajaligeun teh goceng. Dah halodong urang. Halodo. Eta kumaha sih ya, men? Awewe sih ya. Kumaha ieu? Nu mana teh eta, Wak? Nu kamari tani nu dicaritakeun ka aing teh kumaha? Maja saya tunangan lainnya. Boro-boro Wak. Anu jadi sedih kitu nih sih. Kunaon emang teh kunaon? Kunaon itu? Carita sok carita. Jadi Sabar. Jangan. eta teh. Heeh, kitu pokona mah. Kumaha gitu teh pangteun hati dek mah ya. Caritakeun atuh lah. Minum heula. Ayo ngopi heula, Wak. Era nyantai. Ku ngebulin teh alhamdulillah teh. Itu mah bagus ah. Kadang Wak, yang udah dah. Lebih relax sok. Tenang, tong tong segala. pegang. Sia ka kesel, ka sedih caritakeun da di kobong mah barang. Mang. Iya, tinggalnya. Utah geura. Banyak jadi samunya. Ah, rek mau cerita teh, we. Jadi dek teh ditinggalkeun kawin, Wak. Astagfirullahaladzim. Gusti masalah kawin mah hanet jang Tenang. Awe mah teh bang teu hiji da. Beneran bunga Mang ditinggalkeun kawin. Bunga nempo manehna jeung pilihanna. Pilihan saya. Tapi sedih pasti. Eta mah aduh. Kau boga hate rasa sedih boga. Boga leutik katanya di jero teh katingali. Oh sate hayam gitu heuh. Henteu. Oh henteu. Kumaha eta jadi dikawin teh eta jadi kumaha eta? Kolotna setuju na teh. Jadi intina mah dijodohkeun, Mang. Si awe teh. Si awe teh dijodohkeun. Ku bapana apa ku mina? Umina. Barapoe ka tukang. Kolotna we lah. Barapoe ka tukang. Aya saminggu ka tukang lah. Oh, jadi saya mangkat ka kobong teh itu Merenung heula gitu. Merenung heula di imah teh. Diri lah Menenangkeun pikiran heula, Mang. daripada di lembur sia nempo wae meureun nya. Kan nyeri-nyeri hate. Asli. Pancek aya ge bae geus ngomong. Net euy kawe mah ulah sok nemen teuing, nanaon ge komo ngaranna sifat santri mah ulah sok
wani-wani bobogan lah raga bae kasar masuk bobogan teh mungkin maling bangga jeung aing coba. Tadi aya wartos Santiro oge pan ulah bobogohan cenah wajar teh. Iya nih karasa ku sia men. Aduh, Peraturan ketat ayeuna mah. Pancek daek oge gitu, cek urang oge ulah sok bobogohan ari keur jadi santri mah. Dihina karunya ku mitoha teh pan ditanya, ari ujang gawe naon? Santri. Aduh, cek mitoha teh naon santri rek teh hareujeun kulub-kulhu. Aya ngomong gitu ya saya. Oba. Rampung gitu. Nah, Ku calon gitu harga dikitukeun mah Salah gitu yang mah. gitu. Udah masalah dia dari santri mah dikitukeun dihina. bomuja atuh eta mitoha teh lah. Cenah bisa naon jang cenah. Bisa ngawuluku gitu. Teu bisa naon ieu cik urang teh. Duh si Neng nek. Mun cek tahu gitu hasil teh teu bisa nanaon buuk ke panjang mun cenah nya. Oh loba butuhan awak boga cenah nyatu cenah bajar teh. Hirup deui nya. Aduh. Kita sih kagak cakoy bajar kan teh buduk cenah. Bapak meureun eta mah aslinya. Asli padahal mah. Bakal lah bobogohan terus gitu. Santri Temen ah. Aduh, sabar ya nama. Jadi kudu kumaha ya teh wa teh wa. Heuh kudu lewe we lah eta mah. Jadi ayeuna mah Geus puas leweh mah di imah di juru imah. Pan aing can puas nyiksa sia. ayeuna mah net ulah hayang melupakan tapi kudu mengikhlaskan. Nah, Pan ari mengikhlas mah Denge, ge denge, pokok tah. tong hayang aja ngaphokeun. Kalau Ismail kemarin kudu sok lancar ngomong nih. Pasti. Kopian lah mang. Biar lebih lancar. Ayo campur ke si Gojek lah. Ke jalan ke misi balas dendam kasih Jarot. Nah, iya modal jeker nyuap si Gojek mah enam kurang ge pasti guys. Jack. Ayo non, Rut. Jack, Non ini Rut, ayo non. betul sih siapa cari kita Jack Utang itu batur paling teh dagang berenang itu ah. Alhamdulillah. Dagang rokok gitu tah. Ini sebuah rokok tak? Ente. Aduh, kebenaran Jack mau rokok ya? Saya kemana? Aduh, sinarian dia. Oh. Naon? Aing sebulan kasih Jack lah. Ah, iya mah pasti aya So. maksud dia mah ya. Nah ya tamah. Bener ya Oh, pasti nya. Aya naon tah ieu teh maksudna ya? Iya Jack. Terus tong loba gandeng. Mah. Si budak merah oh nih masalahna. Ya kieu Jack. Aing boga misi balas dendam kanu ngaranna si Jarot jeung si Udoy. Oh, apal tah? Cenah mereka mari aing kubahkeun budak dadua. Apal? Kumaha Jack tanggapan sia tah aing ku si Jarot jeung si Udoy dikeceburkeun gitu. Ya sebenarnya mah aing ge karunya ka sia teh Run. Heeh. Tapi kan ku sifat siana oge eta gara-gara sedikit tukeun teh meureunnan heuh. Bener teu? Bener. Heeh. tah. Sok kasih ngarep-ngarep tah ah bisi bego ku si Jarot jeung si Udoy itu lah. Atuh ngarokok heula. Lah tah kasep. Aduh, pasti tiba heula kasep mah. Dan kasep kita laku sih mah tuh Jack ah. Geus eno kieu ya ah. Dek nya. Semenjak peristiwa eta nu kamari ku aing ngalaman. Aing teh gayana nyelekit nah hate pokona leuwih nyeri tibatan ditinggal kawin Jack. Pasti aing pasti ngarasaan lamun aya di posisi sia Run. Nah, ayeuna kieu. Ayeuna sia tah. Ieu. Aing lah sia gitu ibaratna upah ya geus sia. Heeh. Lamun cek bahasa gaulna mah naon ngaranna teh? Suap. Nah, gitu. Dosa meureunang suap teh teh Run. Dosa ge aya teh nyaman ku jelema mah jeung teuing. Aduh, kumaha we lah eta mah. Sok gitu enak lah. Tah. Oke, ayeuna si Jarot jeung si Udoy urang jailan. Cek sia ku kudu kumahakeun teh, Jack, jailana. Curat-coret banget na ieu heuh. Itu mah biasa euy, teu sebani nya penderitaan aing. Kumaha atuh kahayang sia kumaha ieu? Lamun aya petasanna aing hang main agak saya tuh aluan petasan blegur gitu tah. Aya petasana. Tahu atuh geus penting nutup. Heeh. Orang nyeut ieu we tuh lah. Naon? Nu dikiekeun teh gini make nyere dikena sukukeun tah. Oh, reungit Arab. Tah, ku jauh sih Arab. Oh, panti Arab eta teh reungit teh. Warna naon gitu Arab? Warna hidung keabu-abuan, abu-abu monyet gitu. Kos kulak berat nya. Geus wae nama tutup poin lah kumaha ayeuna ya. Ayolah eta mah seorang OTW langsung baru tuh. Maksudna heuh rek kumaha heula rek di jailana. Ada orang bere Reungit Arab. Reungit Arab teh tah. Tidak perlu bilatung Arab ku aing lah. Ayo, eta ulah dibawa deh rokok Ah, heuh. sia ieu we atuh itu geus seubeuh. Kumaha moal ngabantuan? Geus sia tuh geura tuh. Politik teh ampun penting politik dajal tuh. Ayo. Ayo bro. Jalan sejarahnya. Geus aya aya.
Preman cokor harideung ki ampun aya. Masalah wae urang Sama harus peblokan. anjing goblok. Panas goblok anjing. Goblok. Say, rungit. Setan teh ah. Ayo bae. Nyaho aing rungit ieu nya cenah goblok. Ribet nyamuk. Nyaho ah. Dona parah goblok rungit. Say. Mantap siapa? Ada guys ya? Iya, gede ya. Kita coba ampun. Kita. Ya, saya dapat bangke aja mah juga. Ada lari ya. Ya, soalnya buru. Beda. Ambil. Ambil pengen teh. Naon sih Rot? Gandeng mau teh ah. Balengit. Obat nyamuk nih. Ternyata. Suwe teh. Gas ya. Pak, ini teh kali siang. Goblok siang anjing. Goblok anjing. Naon eta euy? Babi. Karena itu korban Naon? Aing goblok kaganggu goblok. Anjing jailan bangsat. Geri aing ieu tah. Kayak mun aing beunang wa tuh. goblok di jailan kumaha emang. Aing teh tunduh, aing kaganggu. Pecit lah. Kudu boga teh. Naon Aing diduruk. Usaha itu usaha. Wah. di jailan kumaha emang seberawat. Aing diduruk cokor is diduruk. Udah rame kieu. Aing baru mah Yang di panas isu. Deui budak teh nya. Budak anyar segitu teh. Jeung saha emang si Rudi ngajalan sia teh? Jeung si eta sareng ngaran teh Si ieu si Kojek, si Kojek lupa nama aing, lupa nama. Oh, si Kojek. Oh, Oh, aya nama geus Males lah. ku aing goblok. Aya nama santri kabeh bantuan tangan si Kojek Tayangan, jeung si Rudi. Tayangan. Bapak Wis tunduh, aing kita tunduh. Kada datang di imah. Kajen karunya ya Bapak. Udah beres gini bakalakeun bangsat. Geus nama tayangan becar. Geus lah curang. Lu tangan aing kesal ya. Bagong teh. Aisyah beunang ku si Jarot tuh. Ari beunang pasti beunang. Sia sih gara-gara mah Jek. Sia mah nu ngajakan aing teh ah. Kunaon sih make daek atuh Jek. Rokok geuningan aing rokok. Sia rokok balikeun deui ka sia lah. Heuh atuh betahkeun ah. Heuh rokok balikeun deui ka sia ngan aing bertanggung jawab. Gitu ayeuna urang sama-sama bahasa we Jek ah. Bahas. Halo dok, mana teh garing. Tanya aku Jek lah. Atuh kumaha tuh ieu? Nyebut di dia makanya mah si Jarot punya buat dia. Gede ge tangkalan. Anak si goblok teh. Ah, cenah kemana? Oh, ning Rod. Diliang sugan Rod na Rod aya weuh. Goblok teh. Lu jero ieu. Rod. Ah, jalan market. Oh. Aing mana tuh tempat yang gitu paru-paru wae saru di mah ini nyendak teh bicarakan ku aing Eh, aya si Rudi teh gimana? Di bibir. Tang. Coba gini coba. Euy, tokos bawa ka dieu. Mana budak teh? aing di bibir Mana budakna?
Dia ke dia. Bisa ya. Yuk. Santai, Closed doors, I'm a fool for your love.